Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Sunda sadulur, urip Sunda. Alhamdulillah wa syukurillah urang tiasa tepang deui dina YNH Channel Production. Hadirin sadaya, luyu sareng janji simkuring dina podcast kadua ieu rupina simkuring sejak bade ngaguar ngadugikeun ka masyarakat umum, khususna orang Sunda, umumna sagebarna manusia nu aya di jagat raya ieu. Wire garapan-garapan Yayasan Nur Hidayah ti Payun nyaeta salah sawiosna ngadamel VCD pembelajaran boh kanggo masyarakat oge kanggo umum, masyarakat umum. VCD pembelajaran ieu tos disosialisasikeun, tos dimasyarakatkeun kirang langkung 10 tahun kapengker. Khususna di sekolah-sekolah mah rupina parantos pada uninga sedang pada gaduh upami teu arical nya mohon. Upami teh mah ical atana pireksak oge VCD-na, mudah-mudahan podcast ieu tiasa ngabantos ngemutkeun deui naon teh materi-materi anu aya dina VCD ieu kusim kuring bade diupload dina YNH Channel Production ieu. Salajengna kanggo dina kasempetan danget ieu podcast kadua ieu sim kuring baris ngaupload ka wargi-wargi sadaya, dulur-dulur sadaya nyaeta VCD anu ngeunaan undak usuk basa Sunda dijejeran ku HR Hidayat Suryalaga. Ieu upami mun kanggo pangjajab kanggo masyarakat umum sareng siswa-siswa. Undak usuk basa Sunda ieu dilengkepan ku pola-polana, janten aya pola-pola undak usuk basa Sunda. Tinangtos basa Sunda undak usuk basa ieu di masyarakat atanapi di kalangan khusus sok dipadungdengkeun keberadaannya gitu. Peryogi atau tidaknya, peryogi henteu masyarakat ngagunakeun undak usuk basa Sunda. Eta mah rupina pro kontra mah biasa para wargi sadaya, nanging urang dititenan wae engke eusina undak usuk basa Sunda VCD ieu sim kuring bade diupload teh. Nah peryogi atanapi henteu dina situasi zaman ayeuna, khususna kanggo generasi muda sirung harapan bangsa teh. Eta rupina mah ti sim kuring katinggalna sanes katinggalna pamarentah sareng legislatif ngalanggungan legislatif ieu parantos basa Sunda teh parantos diperdakeun upami telepat. Eta perda teh perda nomor 5 nomor genep tahun 2003. Mohon ngeunaan sastra basa sastra sareng aksara Sunda. Mohon eta tos aya perdana. Tinangtos perda eta teh kedah disosialisasikeun boh ku legislatif, eksekutif, lajeng ku para pendidik oge ku masyarakat umum. Tos aya perdana. Janten sim kuring ngadukung program pamarentah kanggo mensosialisasikeun perda eta nu tos cekap lami kitu rupi namanya. Mangga henteu lami deui urang sami-sami Bandungan kumaha jejeran ti Bapak HR Hidayat Suryalaga ngeunaan undak usuk basa Sunda sareng pola-polana. Diaturanan dulur-dulur sadaya tiasa ngabandungan dugi karengse supados urang paham tur terang naon nu disebat undak usuk basa. Sakitu rupina mah hapunten upami podcast ieu kirang nyugemakeun masih dina tahap taram-taram, masih diajar kene nanging sim kuring aya karep urang ngalengkah wae. Kita berbuat saja sesuatu untuk budaya Sunda. Hadirin sadaya, sumangga
Wilujeng Jakseni. Hatur sewu nuhun. Urip Sunda. Ka Allah abdi nyalindung tina panggodana setan, kalayan asmanu agung Allah anu welas asih Allah. Punten. Kang Rodi. Kawan di cager Don. Alhamdulillah. Mana wungkul atuh? Aya we. Keur ngobrol naon ieu teh? Ndak usuk basa. Nah, eta teh sarengkeun bojo ka dieu. Pugu kuring terek nanya. Naon? Cenah bojo teh gering teu damang alias teu damang. Alhamdulillah geus cager Don, ayeuna mah kamari di rumah sakit. Lila. Teu damang naon pun bojo teh. Ari cep Dodi nu mawi nyeri patuangan, panginten lepat nuang obat. Eta obat paragi naon urus-urus atau pergi naon gitu dari teh sok teras mencret gitu. Mohon. Eta terasan Laras. Atuh meni sarua ye. Nah, kumaha gitu. Istri abdi oge sami nuju aya di rumah sakit. Lewe wae. Nuju musim mantong ini teh abege nyeri waos kamari teu damang-damang teu tiasa kulem. Ya, ari nyeri waos mah kada seueur monok. Oh, itu Seueur vitamin. monok di mana? Eta teh panas beuteung. Panas beuteng. Nya. Oh, kudu ku ieu atunya obat nu naon teh siga ieu lah gitu pendingin patuangan. Nya. Semuhun. Sami sareng pun ibu di bumi. Nah kumaha? Sami teu damang. Pun ibu kunaon gitu? Nya teu damang nya kitu. Untung kararesan aya pun rai sang pun raka. Hah, tos ku aranya. Ditungguan gitu. Di antosan di ditu. Oh, anu ngantosan. Sakinten ade di mah aya nu Iya. ngantosan. Ari-ari mah teh asa saha. Gila. Hararese budak teh digoroan ku sepuh teh. Itu dah, eta tadi teh nuju diajar abdi teh. Diajar naon? Iya bahasa Sunda, melihara rese. Oh, nya bener. Kudu bener bahasa Sunda teh unak usukna. Engke sing bener-bener nu matak lamun sare nya, lamun molok teh ulah wengi-wengi teuing dah kitu. Ulah suin ka jam 10, jam 11 di batasanan we, di batasan naon? Di aya batasna gitu. Tapi kudu bener diajarna kitu nya. Pan bapak teh enak teh nya ieu. Teu damang. Jadi hoyong obat. Hoyong mamula obat. Nyeri patuangan. Jadi patuangan. Nya nyeri patuangan. Mana veterannya gitu. Itu kitu. Kalau teh kudu Bandung amun kolot keur teu damang teh. Kitu jeung deui lamun aya rerencangan bapak kayaknya mun rerencangan di mana we lain wareskeun jadi bapak sekedap deh kulem heula matak enak cenah heula obatna jadi bapak rek ngambam heula obat nya kade Candak ayeuna. nya sok atuh cenah heula itu bapak rek kulem heula omat mun aya rerencangan bapak wartoskeun bapak rek kulem heula kitu nya istirahat ade ulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek dina kanyataanana sering urang lepat ngagunakeun bahasa Sunda. Kecap-kecap lepat ngalarapkeunana. Priori diemut upami urang sasauran ngagunakeun bahasa Sunda teh aya dua situasi nu kedah hafal. Hiji situasi formal, dua non formal. Upami dina formal eta seueur kalepatan biasana ka kuping ku sim kuring. Pamina anu formal pae pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribados eta lepat. Kedahna sim kuring bagi formal. Jadi upami bade sasauran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sim kuring kalayan asmana Bapak Kapala
SMP, SMA tapi kepala bagian ngawilujengkeun ka para mitra sadaya kedah simkuring ngagunakeun pribados eta lepat oge ngagunakeun kesak abdi lepat abdi eta teh non formal upami abdi mah sanes dina situasi anu formal sesauranana pami bae simkuring pendatang saderek di jalan mulih ti mana Pak abdi wangsul di kantor eta leres nah eta nomor hiji kadua sering kakuping dina bubuka pidato seueur sesauran kieu pribados atas nama aya telepat kalayan asmana simkuring kalayan asmana nu kagungan bumi ngaturanan ibu sareng bapak sadaya kersa rurumpahin sumping ka bumina bapak anu jadi kalayan asmana sanes atas nami nah lajeng deui anu sering simkuring kakuping nyaeta mangga urang sami-sami ngadua mudah-mudahan urang sami-sami manjakeun doa eta lepat kedahna mangga urang sami-sami mugi-mugi mudah-mudahan ti sundaheunana kedah mugi-mugi doa urang nu dihaturkeun ka pangkonan Allah Subhanahu wa taala kenging karidoan ti mantenna jadi sanes mudah-mudahan hal sanes teh anu sering kakuping simkuring dina pidato ibu sareng bapak daripada urang teu puguh damel kumaha upami urang sasarengan ngadangukeun tembang Sunda sanes daripada nanging kedah tinimbang ibu sareng bapak sadaya tinimbang urang teu puguh pada melaon mangga urang ngadangukeun seni Sunda eta tinimbang aya deui anu sering lepat dina gunakeun teh nyaeta anu disebut teu nyaho basa teu nyaho basa teh hartosna basa kanggo batur digunakeun ka pribadina upamina teu nyaho basa dupi bapak sumping kade sareng tuang bojo atawa nanti sareng pun bojo eta teu nyaho basa pun bojo mah kedah kanggo ka dirina jadi kedah nyebatna kanggo sanes kedah kumaha bapak sumping ka dieu teh sareng tuang rai mari langkung lemes pisan tuangna teh dianggo bapak dupi sumping ka dieu sang rai eta kanggo maksudna paratos ka hartos yen rai di dinya teh hartosna garwana istrina bapak dupi pun anak parantos kelas sabaraha eta lepat pun anak mah kedah ka diri sorangan kanggo nu sanes mah nyebatna bapak dupi bapak kagungan putra sabaraha eta oge eta lepat ngagunakeun basa aya sawatara hal anu kedah diemut aya hiji gambaran langkung dengdek kecenderungan langkung dengdek upanan istri ibu-ibu eta teh sok ngagunakeun basa barudak upamina saur ibu Eis ka ibu Tuti ibu Tuti abdi bade uih ti payun teu acan ibak bade mam heula engke terus gentos acuk bade ka dieu deui sumping ibu-ibu sering pisan eta teh ngalih kana basa lemes budak da kedahna ibu Tuti abdi bade wangsul heula ka rorompok bade mandi heula bade nedas sareng bade ganti baju nah upami bapak-bapak pameget sering eta teh salah basana ngalih kana bahasa Indonesia malah bahasa Indonesia na oge langkung sering kana bahasa Indonesia gaul Betawian babina kieu pansep sasauran ka Paujang saya pulang dulu ya tungguan we di dieu engke biasana suka bahasa Indonesia nah eta periogi diemut aya deui anu periogi diemut ngagunakeun basa teh di Sunda aya anu disebut alih kode pindah ngagunakeun struktur basa aya na kawitna Sunda ngajleng kana basa Indonesia sagemblengna teu pamengan sae upamina kieu para saderek sadaya simkuring bade nguningakeun yen pamarentah Jawa Barat parantos ngaluarkeun Perda nomor 5 tahun 2003
Ieu eusina nyaeta bahwa di daerah Jawa Barat bahasa sastra dan aksara Sunda harus diajarkan dan dipelihara. Eta tiasa alih kode sagemlengna. Lajeng aya dua deui alih kode sebagian-sebagian. Nah, ieu sering alih kode sebagian-sebagian teh pamina kieu biasana kana basa Betawi. Ibu dan bapak yang saya hormatin, mohon saya maafin, eta lepat. Mugi kersa ngapunten. Hal sanes anu priyogi diemutkeun nyaeta ku para saderek sadaya dina sasauran ulah sieun ngagunakeun basa Sunda. Da bapak abdi mah sieun lepat, air lepat mah sanes sieun kedah dirobi. Nah, di antawisna engke kedah aya dina forum-forum upami kalpatan kedah aya nyatetkeun sasauran we bapak tadi teh lepat sasauran teh. Kedah naki. Urang oge kedah kieu teh, ulah galitan pundungan babarian. Aku mah urang we. Jadi lepat anu nyaurkeun. Kumari basa Sunda hese urang tong digunakeun deui. Eta lepat. Basa mah di mana-mana oge praktek. Sim kuring pribadi, sim kuring sorangan, sok aya lepat. Kuda rencangan sok digeuing lepat teh. Gitu. Jadi sekali lagi kasadayana basa Sunda anggo urang ngaturkeun nuhun ka pamarentah Jawa Barat parantos ngadamel 3 perda. Nomor 5, nomor genep, nomor 7. Eta perda teh priyogi ku urang dilaksanakeun. Hidayah,